Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, wilujeng tepang sareng Zahira Tiarani dina acara Warta Biru. Warta anu baris kapidangkeun nyaeta usaha mebel custom anu kasohor di daerah Bojong. Pemirsa, Nusantara teh beunghar pisan kekayaan sumber dayana, boh dina alam, oge kabudayaana. Salah sahijina ngamangpaatkeun sumber daya alam jadi bahan usaha. Contohna, Bapak Madin anu ngamangpaatkeun tangga jati jadi usaha mebel. Bikin informasi anu leuwih lengkap, sumangga ka saderek liya di lokasi. Hatur nuhun ka saderek Zahira di studio. Simkuring Lia Mardiana ayeuna tos aya di tempat lokasi. Dina deungeut ieu simkuring baris ngawartakeun salah sahiji tempat usaha mebel anu aya di daerah Bojong. DDK Mebel nyaeta salah sahiji tempat usaha anu kasohor. Usaha ieu teh buka unggal poe Senin nepi ka poe Minggu. Ngaproduksina unggal poe, siap nerima pesanan ti konsumen unggal poe. Usaha mebel ieu teh sok loba konsumen udah datang, pikeun mararasen barang atawa parabot, pikeun minuhan, kebutuhan rumah tangga. Tempatna anu strategis nyaeta di sisi jalan, nyieun konsumen babari neanganana, sarta nyieun babari ngalakukeun pemesanan. Ayeuna simkuring parantos sareng anu gaduh ieu usaha. Punten Bapak sateacana sareng Bapak saha? Bapak Madin atau sabaraha tahun ngarintis ieu usaha? 8 tahun. Atau 8 tahun. Bapak gaduh ide di mana milih usaha mebel? Dari ide pribadi. Gaduh ide pribadi Pak. Bapak kumaha cara pemasaran ieu usaha? Tergantung konsumen. Oh, jadi konsumen anu dongkap ka dieu Pak. Bapak kumaha cara pembuatanna? Cara pembuatannya mah ya main suhu kekuatan gitu. Jadi pribadi Pak. Pribadi. Kira-kira hargana per barang sabaraha Pak? Tergantung konsumen. Tergantung pesanan. Nuhun. Hatur nuhun Pak. Pamirsa sadayana tangtu wae penasaran kumaha sih cara ngajieuna. Pikeun informasi anu leuwih lanjut hayu urang kalebet. Pamirsa sadayana ayeuna simkuring atau kalebet ninggalan kumaha cara ngajieuna. Bapak berkenaan dengan Pak. Lemari acup. Kira Bapak pembuatannya sabaraha lami? Kira-kira Bapak ieu harga per lemarinya sabaraha? 1,5 juta. 1.500. Ieu teh Pak model-modelna teh anu dipika hoyong ku konsumen atau nasi atau pika dianu ti dieu? Konsumen. Oh, jadi hoyong konsumen terus Bapak didamel. Hatur nuhun Pak. Tadi simkuring atas pependak sareng Bapak anu ngandamel kanggo lemari acut, simkuring kalebet bade ninggal kumaha cara ngajieuna kanggo khusus atawa kanggo panser. Ayo. Loba tahapan-tahapan anu kudu dilakukeun pikeun miboga hasil anu hade. Tadi simkuring atos ninggalian kumaha cara ngajieuna, ayeuna simkuring bade lebet ka jero ninggalian hasil parabot anu tos jadina. Hayu. DDK Mebel ieu teh loba pisan nerima pesanan. Contohna kursi, lemari baju, meja jang diajar, lemari-lemari anu sejenna, jeung sajabana. Pamirsa sadayana tadi simkuring atos dilebet ninggalan parabot-parabot anu atos jadina. Kesadayana tong hariwang mikiran kumaha carana parabot anu dipesan dicanda ka bumina. Bapak Madin atos nyadiaan mobil. Mobilna khusus pikeun nganteran parabot anu
Pesan ku para konsumen. Para konsumen ngan saukur masihkan alamat anu lengkap. Barang anu dipesan ku para konsumen siap dijajabkan ka bumi, aman, henteu lecet, saeutik oge. Cikap dongkap ke Kecamatan Paseh tepatna di Bojong, pamirsa tiasa mesen naon wae parabot anu dipikahaya. Tim liputan Setup TV, lajengkeun ka Zahira di studio. Hatur nuhun ka saderek liar, mung sakitu anu kapihatur, simkuring Zahira Tiarani dina acara Warbim, Warta Bimbing. Amit mundur, amit nungkul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Kalau anjir bori. Bori, Oh, ribu. Kalau anjir kan ayo. Buru mana? Mangnya bade ninggal tadi balikan deui. Tadi simkuring atau stok pendak sareng bapak anu ngadamel lemari ayeuna simkuring bade kalebet ninggal anu ngadamel kusen atau meninggal sabetan nih ninggal kumaha cara ngajieuna kusen atawa parabot kanggo dijadikeun panto. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, nurujeng tepang sareng Zahira Tiarani dina acara Warbim, Warta Bimbing. Warta anu baris kapidangkeun nyaeta usaha mebel custom anu sohor. Anu ti Warta Bal Iqbal. Pikeun informasi anu leuwih lanjut hayu urang kalebet. jadi usaha mebel. Bener.